Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda, masih dina materi novel. Dinten ayeuna urang bakal diajar mere sawangan kana novel. Sababaraha minggu ka tukang hideuk atos maca novel basa Sunda. Tah ayeuna hideuk kedah mere sawangan kana eta novel. Nu kumaha ari mere sawangan kana novel teh? Tah di dieu aya conto mere sawangan kana novel. Pek ku hideuk regepkeun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun simkuring Aliyah Ramadhania Putri di kelas 12 DKV. Dinu danget ieu simkuring bade netelakeun resensi buku anu parantos ku simkuring di resensi. Judul bukuna nyaeta Kilah, a Psycho-Thriller Novel. Pangarangna Vinsa Kalista. Pamedalna PT Gramedia Widya Sarana. Tahun medalna nyaeta September tahun 2015. Jumlah kacana aya 212 kaca. Nah, ayeuna simkuring bade ngajelaskeun atau nyaritakeun isi buku Kilah ieu sacara gurat badagna. Awalna Carly Astaseni, gadis kutu buku nu resep ngajalajah dunia ngaliwatan buku. Anjeuna tos tunangan sareng pengusaha nu namina Radit. Nah, Carly teh ngagaduhan toko buku nu namina Toko Buku Astaseni. Pagawena namina Aruna. Aruna teh bager. Carly dianggap sobat. Dina hiji waktu datang Iago ka Toko Buku Astaseni. Iago teh pamuda nu resep traveling. Iago narik perhatian Carly kusabab Iago bisa wae ngawujudkeun impenan Carly anu hoyong ngarasaan traveling anu nyata lain saukur ngaliwatan buku. Tah tidinya awal mula Carly salingkuh sareng Iago. Nah, tuluy Carly sareng Iago teh ngarencanakeun traveling susumputan ti Radit. Nah, Carly mah ngomongna angkat sareng Aruna, matak Mas Radit teh percaya we Carly teh angkat sareng Aruna, padahal mah Carly teh angkat sareng selingkuhanna Iago. Nah, di sapanjang eta traveling teh manehna ulin ka gua nu di jerona aya cai ngagonclang. Didinya Aruna ngalampiaskeun dendamna ka Carly kusabab Aruna teh sebenarnya resep oge ka Iago. Da Iago teh mirip sareng pamuda impenana Aruna. Nah, Carly teh dicemplungkeun ka cai anu ngagonclang eta bari ditalian pananganna kitu deui Iago sami kos kitu, tapi saacana disepulkeun teh Iago sareng Aruna teh gelut heula saacana teh. Nah, si Carly sareng Iago teh salamat kusabab si Radit teh nyusul Carly ka ditu. Nah, untung we Radit teh aya khawatir gitu, cemas ka Carly matak disusul gitu. Kaonjoyan tina buku Kilah ieu alur caritana menarik teu tiasa ditebak. Tah tinu judulna oge tos menarik Kilah gitu. Terus genrena oge psycho-thriller. Nah, nu kadua desain cover bukuna oge sae, estetik gimana gitu. Terus nu katilu font atawa gaya huruf nu dipakena jelas kabaca. Ukuranna oge pas dibacana gitu. Terus aya pembatas bukuna. Nu kaopat unggal babna teh aya ilustrasi nu ngagambarkeun si judul unggal babna. Nah, terus kahengkeranna tina buku ieu aya kalimah atawa bahasa asing atau bahasa daerah anu kirang ka hati. Nah, sarana mah
tinu bahasa asing atau bahasa daerah anu teka hati eta teh disaptakeun kawas kamus kitu di palebahan handapna. Jadi naon hati bahasa Indonesiana ngarah nu maca teh ngartos naon hati tinu bahasa Indonesiana gitu. Kuring hapunten bilih aya kalepatan atau kekirangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggeus ngaregepkeun video tadi, ayeuna urang pertelakeun naon wae anu kudu aya lamun urang bade mere sawangan kana novel. Anu kahiji nyaeta identitas buku. Hideup tiasa nyebatkeun judul bukuna, saha pangarangna, saha penerbit atawa pangmedalna, iraha taun medalna, sabaraha kandelna, sarta catetan atawa prestasi eta buku lamun aya. Anu kadua, sinopsis caritana. Pek caritakeun deui eusin novelna sacara gurat badag. Sanggeus nepikeun sinopsis carita, pek ku hideup tepikeun kaleuwihan tina novel dumasar sawangan atawa pendapat hideup tina eta novel. Kaleuwihana bisa tina alur carita, atawa tina desain panulisan, atawa bisa oge tina gaya basa anu digunakeun. Teras, hideup oge tiasa nepikeun kakurangan tina novel dumasar sawangan hideup atawa pendapat hideup. Salian ti eta, hideup oge tiasa mere saran tina eta kakurangan. Tah, pancena pek jieun ku hideup video anu eusina mere sawangan kana novel basa Sunda anu tos dibaca ku hideup sateu acana. Oke, videona tiasa diupload dina kolom tugas. Sakitu pembelajaran bahasa Sunda diteun ayeuna. Tong hilap kerjakeun pancenanya. Perhatikeun batas waktu pengumpulan, sabat telat sami jeung teu hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.